Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa min adabi ziyarati sareng eta tetep tina sapali adab-adaban ziarah aidon deui. Anta zuru arien ziarah anjeun pi waqtin munasibin dina waktu anu pantas laha kana itu ziarah. Laisa lain itu ziarah teh pi waqtil akli eta dina waktu dahar awin naumi atawa sare awi syugli atawa riweuh li alla yastaskila ka supaya henteu berat ka anjeun ngarasa berat ku anjeun saal mazuru anu diziarahan wa yakroha sareng ngewa itu mazur ziarataka kana ziarah anjeun wa anta tawassalta sareng kudu pertengahan anjeun bi ziarati dina ziarah pala tazuru mangka ulah ziarah anjeun kula yaumin dina saban-saban poe au pi ayyamin mutaqaribatin atawa dina pirang-pirang poe anu deukeut khosyatan karena mikasieun aya malla kana yen bosen itu mazur maji aka kana datangna anjeun. Wa minal adabi sareng eta tetep tina sapalihna adab aidon deui alla tuqallila arien ulah nyaeutikeun anjeun jiddan kalawan banget minaz ziarati tina ziarah kaila yakuna supaya henteu aya naon zalika itu taklil atawa saeutik teh sababan eta jadi sabab lil wahsyati kana karuksakan wal qati'ati sareng pegat silaturahmi. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis zur ghiban tazdad huban. Zur kudu ziarah anjeun giban barina langka tazdad mangka nambahan naonana huban mika cintana. Wa alla tutila sareng ulah ngalilakeun anjeun muddata ziarati dina waktu ziarah la siyama sumawana idza kana di mana-mana aya sah al mazuru anu diziarahan teh masgulan eta anu riweuh au mutahayyian atawa anu siap-siap lil khuruji kana kaluar ti imah au litanawuli to'ami atawa ngadahar-dahareun illa idza tolaba kecuali di mana-mana nyuprih itu si mazur mingka ti anjeun zalika kana itu tawil fala ba'sa mangka henteu nanaon idzan dina nalikana kitu wallahu a'lam bissawab.